jeung kudu nyaritakeun anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil kitab dina kitab Idris ka Nabi Idris alaihi salam. Huwa ari Nabi Idris jaddu Abi Nuhin eta akina ramana Nabi Nuh alaihi salam. Janten Nabi Nuh teh ngagaduhan aki gitu. Saha akina teh nyaeta akina Nabi Nuh teh nyaeta Matusalih namina teh. Nah, jadi sekali deui teh Nabi Nuh ngagaduhan aki tah ieu teh Nabi Idris teh akina ramana Nabi Nuh, akina ramana Nabi Nuh. Artina Nabi Nuh ngagaduhan kieu teh bieu teh Nabi Idris teh akina ramana Nabi Nuh. Artina Nabi Nuh ngagaduhan rama gitu. Nabi Nuh ngagaduhan rama, tah ramana ngagaduhan aki gitu. Ramana ngagaduhan aki ngalilieur bahasa teh nya. Tah ramana teh saha nyaeta Matusalih gitu. Tah ieu Matusalih ngagaduhan aki. Saha akina? Nabi Idris gitu. Tah ngagaduhan aki, akina teh Nabi Idris. Berarti atuh Nabi Nuh teh ka Nabi Idris teh saha? Nah, jadi jangan uyut meureun. Uyut. Lieur digitu-gitu aja. Urang kieu we atuh. Tuh, ya Nabi Nuh teh ngagaduhan rama. Ramana teh teh lamki gitu. Macana bi fathil lam wa sukunil mim lamki. Terus ieu lamki ngagaduhan ngagaduhan rama. Ramana Matusalih. Matusalih ngagaduhan rama nyaeta Nabi Idris gitu. Jadi Nabi Nuh ngagaduhan rama lamki ngagaduhan rama Matusalih ngagaduhan rama Nabi Idris. Tah ya iya tah kan bieu teh Nabi Nuh teh ramana teh saha? Lamki. Tah lamki ngagaduhan aki gitu. Saha akina? Nabi Idris. Tah berarti Nabi Nuh ka Nabi Idris naon? Uyut. Naon uyut? Uyut gitu. Nya gitu. Jadi rama nama teh kan Nabi Idris teh aki, berarti ari Nabi Nuh mah uyut gitu. Nah, ini liurnya itu nu liurna saha itu gitu. Saterasna innahu zanyana ta Nabi Idris kana eta aya Nabi Idris siddiqan eta nu kacida benerna nabiyan tur
nabi oge warofana jeung ngangkat kami ka Nabi Idris makanan kana tempat alian anu luhur teh kumaha teh ditempatkeun di luhur teh huwa ari Nabi Idris hayyun eta anu jumeneng itu Nabi Idris mah ayeuna masih kena jumeneng ayana di mana bisama irrabiati di langit nuka opat cek sakawal awis sadisati atawa di langit kagenep kadua tah kadua kawal cek katilu kawal mah awis sabiati atawa di langit katujuh tah cek sakawal deui mah au fil jannati atawa di mana di surga gitu. Dongengna panjang pisan, dongengna panjang pisan. Jadi cerita singkat nama ya Nabi Idris teh kasumpingan ku hiji jalmi ternyata eta jalmi teh malaikat Azrail gitu, malaikat Azrail. Jadi kataji gitu, malaikat Azrail teh kataji unggal dinten teh ieu aya amal ieu teh ongko amal teh amal saurang tapi teh jika amal saalam dunia, jika amal jelema saalam dunia, padahal mah amalna amal saurang. Terus naroskeun ka Allah taala, Gusti ieu teh aneh, ieu teh ongko amalna teh ieu amal hiji jelema tapi ieu ngabandingan kana amal saalam dunia. Abdi hoyong penak ternyata eta teh amalna Kangjeng Nabi Idris alaihi. Terus seminang ke masantren di Nabi Idris teh itu begitu sadinten dua dinten tilu dinten di pasihan tuang gitu ada ngaranna ge malaikat, ari malaikat makan tara tuang tara leueut masing diowalkeun kada moal dituang terus ditaros curiga maneh saha cenah maneh saha ai pek teh kabongkar we kuring teh Azrail mun ti babah heula gitu cing lah mana teh tukang nyebut nyawa teh lain nya cing lah ngasaan sekali tuh bisa sakali atuh ngasaan gitu ngasaan ungkul we keun bae ngasaan hirupkeun deui lah gitu tuh bisa can waktuna maneh maksudna teu sakali itu dia rese tuh ya akhirnya wawartos ke Allah Ta'ala doa Allah Ta'ala eta mah nabi kami sok we atuh kira ge ngasaan hungkul ya akhirnya dicabut cabut Jawa tos kitu dilebatkeun deui ya hartosna Nabi Idris mah teu sakarejep gitu sakarejep tos maot semangat hirup deui geus kitu teh cing da anjeun mah malaikat urang jalan-jalan itu ai malaikat makan orang langit akhirna ngapung di canak hayang ningali langit kumaha langit teh kontrolan geus ningali langit hayang ningali neraka ningali neraka jeung malaikat geus kitu anu terakhir hayang ningali surga akhirna blus ka surga gitu surga papaya elah dengan surga teh nya barang begitu ku malaikat Azrail geus lalatoy geus ayo balik lain orang di engke cicing di surga mah engke itu akhirna kumaha barang begitu bade keluar moal bisa nah licik teu bisa moal ayo wah mun make molotot sagala ayo kieu lain naon ieu dina dalilna oge teu puguh Qur'anna puguh hadisna di mana-mana jelema nu geus asup ka surga haram kaluar deui jago pisan da tapi kela iya nu haram keluar deui teh teu di mana-mana geus maot teu di mana-mana geus maot teu geus kitu tuluy asup ka surga itu tah eta kakara teu haram keluar deui cek saha cek malaikat Azrail
teu kan maneh mah acan maot cek Nabi Idris cek saha can maot acan nah maneh geus keur kamari keur tadi teh akan eta eta mah atuh dengan ukur sakitu ungu kerjep kitu meureun dadetikan meureun cabut geus cabut kumaha supkeun deui har kan aya dina Quran ge kullu nafsin za'iqatul maut lain dikubur heula lain tapi kullu nafsin za'iqatul eta we ngasaan kana maut kan urang geus ngasaan teu baleg euy Idris mah geus we sudah akhirna tidinya kumaha tuluy we di surga nepikeun ka ayeuna oge Kangjeng Nabi Idris mah matak didawuhkeun ku para ulama teu sadaya di dunia ieu teu anu masih keneh para nabi nu masih keneh jumeneng 4 di langit 2 teu di dunia di bumi 2 gitu nyata nu di langit mah nyata Kangjeng Nabi Idris alaihi salam sareng saha Nabi Isa alaihi salam luanana di langit gitu tah kari we 2 deui nu 2 mah ayana di bumi tah nyata nu kahiji Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam nu kadua Kangjeng Nabi Ilyas alaihi salam itu jadi insyaallah ya satungtung aya eta mah aman teu dunia aman itu kayak di mana-mana teu tos teu aya ieu nabi nu 4 ieu engke bakal hancur alam dunia ieu ke sabada wafat Kangjeng Nabi Isa alaihi salam teu eta kumaha di dunia ieu akhirna teu pinuh ku pamaksiatan begitu pinuh ku pamaksiatan hancur we alam dunia ieu jadi babari hayang hancur alam dunia mah hiji kampung hayang hancur kumaha eta we cing getol migawe maksiat we teu insyaallah lungsur siksa kitu ya tah di mana-mana hayang aman teu wayahna kudu teu menghindari maksiat ka Gusti Allah kudu ngajauhan maksiat ka Gusti Allah udkhila dilebetkeun Nabi Idris ka surga ba'daan udhiqa dina sabana dicicipkeun teu Nabi Idris al mauta kana maut nyata dongengna nu tadi teh wa uhya sareng dihirupkeun deui Nabi Idris teu dengan ngasaan unggul tos kitu walam yukhraj jeung moal dikaluarkeun deui Nabi Idris min hati mana di surga da geus maot teh nu tadi teh dongengna ulai